Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarung kamangsa kalarung. Ayeuna bagian anu ka 23 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kage Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna laina naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong ti kana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarung bagian anu ka 23 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Corelat jeleng wudut selemer tarung jarak deket lumangsung ragot. Andika nu masih aya dina tonggong kuda gancang nyamber awak Nyilasmi bari dongkok sarta narik tali pedal kuda seret. Atuh kuda ngahiem tarik bari ngapedal nepi ka ngalungkeun awak Andika jeung Nyilasmi ini pung. Sedengkeun Mahesa harita jujurlitan di luhur nyingkahan tejihan suku kuda anu meh-mehan ngahantem kana dadana. Celeg harita Andika mancuhkeun tangtunganana dina lemah bari siap ngalakukeun serangan balesan. Sanggeus leuwih ti heula ngamankeun heula Nyilasmini. Kurang ajar. Ya! Mahesa ngabalesat ka hareup dibarengan ku sodokan pedangna langsung nyasar kana jantung. Hut leplos jebron. Aduh, awak Mahesa malah mental samemeh pedangna bisa ngagores lawan. Sabab gerakan Andika cepat naker ngagunakeun tenggelan leungeun kosong kana siku Mahesa. Aduh, edan si wawalag memang sakti jurig deh, cek Mahesa dina jero hatena. Manehna teu nyangka musuhna masih bisa nyingkahan panarajang pedang mautna dina kaya nu kacida hesena. Harita Mahesa kasered awakna sabaraha lengkah tapi teu nepi ka rubuh sabab masih bisa nyaimbangkeun badanna. Corelat wut harita Mahesa gentak ngacorelat deui nyieun serangan. Gerakana gancang nyusup ka sisi jero. Sebetan pedangna jigjag nyamber kana beuteung
tuluy Malik nyerang kahandapeun kelek sarta ujug-ujug narajang kana tak-tak. Wut. Pedang naga hejo siga nu bisa maca arah gerak lawan. Kalian gesit jeung lincah, Andika mampu nahan unggal sabetan pedang Mahesa. Hutra, tang. Sora bantrok dua pakarang. Silih adu lir wirahma malaikat maut anu keur ngawihkeun nada-nada pati. Dihias ku nyamburatna kembang seuneu anu pating buricak. Andika mimiti asup karena kaayaan antara capek jeung nahan, tapi eta can cukup sabab gempuran Mahesa beki ngababi buta ngabahayakeun nyawana. Nepi ka dina hiji kasempatan hanteman tuur Mahesa hasil nenggal pisan beuteung Andika sarta seukeut pedangna nyowehkeun kulit dada Andika. Huuh cas dayak. Andika daek teu daek ngadayagdag ka tukang. Dangat harita Andika kudu ngaku yen salaku manusia biasa manehna moal salawasna meunang dina tarung. Aya waktuna nasib goreng datang nyampeurkeun. Dina pada eta serangan susulan pedang Mahesa meh-mehan namatkeun riwayatna. Untungna dina waktu keur genting kitu sajengkal deui pedang rek keuna kana beuheungna. Harita sakolebat kalangkang bodas ngahantem pedang Mahesa nepi ka leupas dina leungeunna. Ting! Sora pedang ngencering tarik bari tuluy plou murag kana lemah. Disusul ku hiji kalangkang ngabelesat sarta najong tatak Mahesa dudak. Sora bantrokan tulang ngajadikeun Mahesa menceleng. Manehna teu mampu ngalakukeun nanaon deui iwal tinggal gerung nyeri jeung amuk-amukan. Harita panonna neuteup teu ngicep-ngicep ka hiji jirim anu make jubah bodas anu boga beungeut bersih sanajan geus katempo kolot. Eta kolot panonna mancarkeun kawibawaan siga nembus nepi kana uratna di Mahesa. Sementara Andika nu tadi meh wae kalengitan nyawa ngagero semu katahan. Ki Pandita cek Andika saterusna nyarande capek kalayan masih keneh nahan ngocorna getih tina dadana. Sedangkeun Mahesa teu narima ku ayana lalaki kolot di hareupeunana. Maena gancang gurinjal hudang deui pikeun nuluykeun tarung. Pedangna diputerkeun tuluy didorong ngurilingan Ki Pandita anu teu ingkah saeutik oge ti tempatna sanajan serangan datang ngagempur ganas. Wus blas tapi plak gluk cabrot anu ukur sabaraha gerakan leutik leungeun Ki Pandita geus hasil nyayangkeun tenggeulanana tanpa ngarobah posisina. Pigeulangan leungeun Mahesa dicekal tuluy diparieuskeun ku hiji gerakan gancang dibarung ku ngahantem beungeut jeung dada Mahesa. Budak ale. Mahesa ngagorowok sungutna ngaluarkeun getih tilu huntuna milu punglak maruragan. Celeng. Harita Mahesa mental tanpa bisa mere perlawanan deui. Tulang sendina ngaradak karasa kaku jeung hese digerakkeun. Dina waktu eta Andika kacida helokna nenjo jurus anu dipake ku Ki Pandita. Dirina teu nyaho jurus naon anu keur digunakeunana. Nepi ka Mahesa teu mampu hudang deui ngan ku sakali geprakan. Sanggeus hasil ngalumpukeun Mahesa, Ki Pandita ngadeukeutan Andika anu keur muringis nahan kanyeri alatan tatu dina dadana. Anaki sing waspada sabab di negeri Zabamayang pinuh ku tipu daya muslihat jeung pinuh ku jalma-jalma sarakti
cing mana dadu hidup di mana ceki Pandita di barung kurasakannya dina cumaritana. Mohon ki hatur nuhun rahena aki tos nulungan abdi ki. Walon Andika unggeg bari ngahaturkeun sabaraha kecap anu eusina rasa nuhun. Satuluyna Ki Pandita ngarampat atuh Andika sarta nempelkeun dampaleungeunna. Sapada harita hawa tiis karasa langsung nyaksrak ka sakuliah awak Andika. Teu lila ti harita Ki Pandita ngangkat deui leungeunna. Kajadian kaajaiban katenjo ku panon Andika. Sabab tatuna harita keneh lita cager tanpa nyesakeun tapak saeutik-eutik acan. Hatur nuhun Ki salira parantos nyalametkeun nyawa abdi. Mung hapunten upami kenging terang bari teras ka mana tujuan aki ayeuna? Tanya Andika. Najan ari hate mah teu pati heran ku hadirna Ki Pandita. Sabab manusia kawas Ki Pandita bisa wae ras jeleg sarta aya di mana-mana. Ya hari tujuan aki mah rek balik dewe ka kawali. Sabab kadieu teh aja rek ngabejaan ngeunaan si Wirabumi. Wirabumi? Nasa salarasna ari si Wirabumi teh Ki? Sabab simkuring oge mewe palastra kumanehna jeung si Jawara tilu Jawara kembar alatan geus diperdaya abdi teh Ki. Si Wirabumi teh nyaeta abdi karaton Sabamayang. Manehna ditugaskeun pikeun ngumpulkeun parawan, pikeun dijieun persembahan keur Prabu Pengging Kalapeto. Mangkana hidup ulah Sologoto sabab ieu nagri teh pinuh gede budaya. Kajabat eta manehna geus saengkol jeung sapasang makhluk genderuwo hideung panghuni Candi Pager. Cilaka kaya kieu mah Ki. Bisa-bisa ere parawan di negeri ieu teh. Kumaha teuing ayeuna nasib Nyi Cupu maneh Ki? Cek Andika pinuh kurasa hariwa. Mangkana hidup kudu bisa ngabasmi ti akar-akarna ti mimiti si Wirabumi. Sabab manehna salian tinggal jalankeun tugas ti rajana. Manehna oge kaasup jalma gelo gawe we. Nabsu biraina kacida bejade. Malahan mah dina sabeuting bisa ngagadabah kahormatan 5 barawan dipaksa bikin ngalayan nafsu biraina. Ngadenge katerangan kitu ti Ki Pandita, Andika teu sanggup deui nahan amarahna. Mahena langsung nyekek Mahesa anu masih ngagoler. Bejakeun sia atawa ayeuna kene ilaing pae. Di mana si Wirabumi nyumputkeun warojana? Sok nyarita. Panon Mahesa molotot. Napasna hampir pegat ku cekekan leungeun Andika dina beuheungna. Bari nyarita pegat-pegat, Mahesa ngajawab. Teangan ada, teangan kusorangan ada. Teangan ka mana sih ya? Ka neraka. Kurang ajar. Bangsat si laing hayang menta paeh meureun. Andika ngakero ku amarah nu ngagedur. Bari tuluy ngabanting awak Mahesa kana lemah nepi ka teu walakaya deui. Saterusna Allah. Dina waktu sapoe rejeung kayaan wanci sore harita di sabudeureun Candi Pager karasa tiris nembus kana sumsum tulang. Kitu deui hileuwir angin mawa halimun seolah-olah jadi lalangse tina rupa-rupa Rusia. Teu lila ti harita
poek mimiti turun nyaput sakumna alam. Datangna barang jeung kasieun sarta kekuatan teror nu ngancam. Seperti harita di jero sempitna ruangan Candi Pagar, Wirabumi bebarengan jeung sapasang genderuwo dituturkeun ku Siloka jeung Campaka karek jol pisan daratan. Sariung nafsu Wirabumi ngadadak nyuruh lir hiji parentah kadua makhluk eta anu tuluy nenjrageun sukuna 3 kali handapeun Arcadewa. Kalawan dina detik eta kene kret ubin candi ngageleter tuluy ngageser ka gigir nepi ka muka hiji tangga batu anu mudun saloba salapan undakan. Sup Wirabumi buru-buru asup ka eta rohangan handapeun taneuh ngaliwatan tangga anu nyambung ka hiji lorong cukup panjang. Di tungtung lorong aya hiji rohangan rada lega sarta boga 3 panto kamar. Wirabumi tuluy ngalieuk sarta nanya ka si Sringga salah sahiji genderuwo kapercayaanana. Sringga, di kamar mana ilaing ngerem wanoja pesanan dewek teh? Genderuwo Sringga tuluy nunjuk ka kamar tengah. Di ditugan paling tengah, temal si Sringga. Satuluna Wirabumi gancang mere parentah kasih Sringga jeung Sringgi katut Siloka sarta Campaka. Ilaing duaan jaga di sabudeureun buruan candi. Ulah wani indit sameme kula datang deui. Siloka Campaka, ilaing awaskeun kayaan di sabudeureun situ. Ulah nepi kaya jalma anyar daratang ka dieu. Kaopat anak buah Wirabumi arunggeuk tuluy pating belesat kaluhur rohangan pikeun ngalaksanakeun pancena sewang-sewangan. Wirabumi buru-buru muka panto kamar tengah. Nafsu birahina anu tita tadi geus ngabudal kadenge tarik ngaguruh kaluar tina liang irungna. Panon liarna nalungtik kana remeng-remengna unggal juru rohangan kamar. Dadana turun naik nalika manehna nenjo hiji jirim make pakaian bodas keur diuk dina dipan. Wirabumi siga geus teu sabar hayang mukakeun kaen anu nutupan sirah eta wanoja. Tapi saterusna Wirabumi kacidang ngarenjagna. Nalika kaen anu nutupan eta wanoja dibuka, sabab tetela eta lain wanoja sakumaha nepi ka hayangna. Harita kene amarah Wirabumi ngakolak liar. Murkana siga eueuh deui rasa hampura. Wirabumi ngakorowok bari ngabelasat. Bangsat, haram jada, sapasang genderuwo geus kumaha wani nipu ka aing. Dipodaran sia ku aing. Kitu ceuk Wirabumi. Sementara harita Sringga jeung Sringgi kasup Siloka jeung Campaka. Nalika maranehna geus nepi ka buruan Candi Pagar, opatanana kacida kagetna. Sabab Andika jeung Ki Pandita geus nangtung di hareupeunana. Dina waktu nu sarua Wirabumi geus nepi ka rohangan luhur, tapi lengkah sukuna ngaradak eureun nalika manehna ngadenge sora bentakan Campaka jeung Siloka ka saurang jalma. Wirabumi tuluy narik deui lengkahna sarta leuwih milih balik deui ka rohangan handapeun taneuh bari nutup pageuh pantona. Balik deui ka Sringga jeung Sringgi anu mundur sabara lengkah nalika nenjo Andika. Marana inget kana bentrokan sabara peuting ka tukang waktu nyulik Nyi Lasmini nu gagal. Dina jero hatena aya rasa sieun oge sabab manehna geus nyaho kana kasakten Andika.
Andika tuluy nyengir nalika nenjo makhluk hideung lestreng hareupeunana bari pok nyarita semu ngece. Hei, dua makhluk kembar goreng patut eueuh kakapok. Kabisana ukur ngiwat jeung ngiwat wanoja. Sarwana jeung ilaing campaka siloka cucunguk teu payu siga wirabumi pujaan ilaing. Sapasang genderuwo ngakorowok ambek barang ngadengi omongan kitu ti Andika. Jadol kurang ngajar di podaran jadi kuaing ya, cek si genderuwo bari laju wuut narajang. Dua genderuwo ngajorelat sambaran angina kacida kuatna nepi ka mampu ngaruntuhkeun tatangkalan di sabudeureunana. Andika surti karena kekuatan lawana, makana manehna buru-buru ngabentengan awakna make ajian serat daun lontar. Sementara dua leungeunna ngabelesat gancang nangkis sambaran angin nu datang ti gigir jeung hareupeunna. Brak trak trak. Dua leungeunna hasil nyekal sapasang genderuwo. Satuluyna dua makhluk genderuwo tadi bantingkeun satarikna pukrak. Surat tulang remuk jeung pejahna bebatok ngakuruh bareng jeung sorag ngagorowokna matak paur kadengena. Sapada harita awak sapasang genderuwo tuluy rujad ancur malah bubuk jadi lebu. Sorak koceakna ti sapasang genderuwo kadenge meleung nepi ka ploksok peuting. Tiap nu ngadengena tangtu bakal ngerasa sieun kasup campaka jeung siloka. Duana kaboa ngagebeg ku kaseber. Campaka jeung siloka mundur sabara lengkah. Sedangkan Ki Pandita laju ngabelesat asup ka jero candi. Dina dangat harita taya pilihan sejen pikeun dua jawara kembar. Iwati buru-buru nyiapkeun diri pikeun yang hareupan musuhna. Andika maju sabaraha lengkah ka hareup. Bari barengan ku hiji tenggelan leungeun kosong ka hareup. Huut. Sedangkan leungeun kencana gerak nyiku pikeun nahan serangan pakarang lawan. Blas. Sageprakan angin tarik ngabelesat. Nahan lajuna pedang dua jawara kembar. Nepi ka awak maranehna kasuru ngajajar ka tukang. Sat. Duana gancang ngawasa kayaan ku ngukuhkeun deui kuda-kuda. Sementara eta kalayang siloka ngalayang ka luhur bari wuut nyerorot gancang sarta nyabatkeun pakarangna. Sring. Sora desingan pedangna ngaliwat pas pisan digigireun ceuli Andika nalika Andika ngamiringkeun awakna ka sisi katuhu. Dina waktu harita campaka ngabelesat ti hareup tungtung padangna ngaluncur ka cida gancangna ngincar beuteungna. Hiat dibarengan ku ngagorowok tarik teu disangka-sangka leungeun Andika hasil ngabetot leungeun campaka beut serat. Betotan eta ngajadikeun awak campaka condong ka hareup teyadang. Sedangkan Andika geus nyampakeun ku nunjelkeun tuurna. Alah. Campaka ngagero nahan nyeri. Gadona karasa rek coplok. Sedangkan pedangna leupas tina cekelanana. Siloka nenjo baladna kahantam ambek kalawan hiji gerakan. Manehna jungkir balik bari nyabetkeun pedangna ngalabebatok Andika. Wud. Teu eleh sengit. Andika oge ngalayang nahan gempuran siloka ku pedang naga hejona. Wut hiu tang. Sapada harita kembang seuneu ngeburisat mancarkeun cahaya di jero poekna peuting. Andika jeung siloka sarua pada mental ku kakuatan tanaga jerona masing-masing. Sedangkan campaka nenjo kasempetan pikeun ngahantem babatok Andika. Hiat modal hiat. Bari ngagorowok campaka ngabelesat barang jeung padangna nyaleber.
Harita panaon Andika Nenjo kilatan cahaya ngoleh patrek melah bebatokna. Dumasarkan hal eta manehna laju ngadorongkeun dampaleungeunna bari ngaluarkeun ajian tapak dewa. Wus sajajar kekuatan rongkah tanpa ampun numbrag Campaka. Campaka ngecerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Sorana kadenge tarik pisan sapanjang awak Campaka nu karecah-recah jadi sabara bagian. Pikeun Siloka waktu Nenjo dulur kembarna Palastra kalayan kacidak pikawatireunana. Pikeun dirina taya deui alasan pikeun terus nahan. Ngan hanjakal sagalana geus kagok asong. Sabab serangan Andika kaburu manten narajang secara nyecer tanpa mere lolongkrang keur ngahindar. Akhirna cebrot deus bro Siloka nambru dina taneuh. Kapiluntung tapi untung keneh paehna lantaran teu siga dulur sakambaranana pika ngeneseun. Sedangkeun Ki Pandita anu asup ka jero rohangan Candi Pager ngaradak reg ngerandeg. Sabab Ki Pandita teu menggihana naon iwal ti rohangan samar ku cahaya lantera jeung araca-araca para dewa. Nanging ku kawaskitaanana Ki Pandita sanggup nenjo sanajan nepi ka jero beuteung bumi pisan. Ki Pandita nenjrageun sukuna 3 kali kana ubin candi. Dreg 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 kret. Harita keneh hiji panto ngageser muka nemungkeun jalan ka rohangan jero taneuh. Teu lila Ki Pandita langsung turun tangga bari neangan Wirabumi. Di rohangan handap anu cukup lega di hiji panto kamar pangtengahna. Kadenge sora jeritan hiji awewe jeung sora ributna perlawanan. Danget harita Wirabumi keur ngarangkul si Wanoja ganasna keur lir maung lapar anu geus leungit akal. Tapi hanjakal pikeun dirina. Sameme hawa nafsu bejadna kalaksanakeun, panto kamar tengah geus ruksak manten alatan didobrak. Barang jeung ngablesatna Ki Pandita anu langsung nyerak Wirabumi sarta ngabantingkeun awakna nepi ka ngahantem tembok. Yubrak alah. Wirabumi ngagero nahan ka nyeri. Bari nyobaan hudang deui. Beungeutna beureum. Rahangna kembung, napasna ngahegak, nembongkeun ngakolakna amarah anu kacidarongkahna. Dasar aki-aki pewet cocoweun jurig ngeganggu kasenangan batur we sia. Sugan hayang teu dikubur sia aki-aki jurig. Sentak Wirabumi galaknaker. Wirabumi geus yaguduna umur geus kolot kieu mah ilaing sadar jeung babalik mikir deuleu. Ulah ngumbar sahwat deui. Ieu sing inget. Yen tiap makhluk hirup pasti bakal aya ajalna. Sarta setiap kalaguan bakal dipenta tanggung jawabna karena segala lambai salila hirup di dunia. Walah tiba heula oge memang gitu manusia kawas ilaing mah. Memang pinter ngawur. Tapi tong miharep aing bakal nurut sanajan kasaktian ilaing taya tandingan dana deuleu. Kitu dasarna manusia nu geus kagugu ku nafsu mah. Dina nembalna oge persis siga setan. Ki Pandita ngan ukur seri pait dan dina jero hatena manehna bener-bener teu ngarti kana jalan pikiran Wirabumi. Nya eta mah kumaha anjeun we Wirabumi. Kula mah ngan ukur ngingetan. Satadina mah suganan we anjeun bisa sadar. Wirabumi ngagerem. Dina jero hatena teu saeutik oge aya niat pikeun balik
karena jalan bener. Dibarung ku hawa nafsu angkarana, harita keneh Wirabumi ngagorowok bari ngaluarkeun ajian luluh bumi, kadua leungeunna meber sarta didorongkeun pikeun ngahantem ki Pandita. Tapi acan oge seranganana laju no atuh ari ujug-ujug elo waktosna kabujeng seet wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.